Nu perang. Oh, di eta di negara batur nu perang mah euy. Aya siar ame eta teh ayeuna teh usum rudal di batur mah. Ai kitu rek naon maneh teh? Maka nanyakeun perang kalah alabatan ahli politik. Lain nanyakeun perang. Yo pangnyeunkeun gagang parang itu teh tuh hararese sakalian pangasahkeun geus eta aya mintulan. Oh, rek miluan. Aja rek miluan kumaha ya perang mah awewe rek miluan perang. Ai maneh aya di luar negeri perang. Keheula anak-anak aya perang di mana tuh mana make rek miluan? Yo lin ek miluan perang. Yo pangnyeunkeun gagang parang. Mun geus hararese dipakena teh rumo ocan wae. Mun geus eueuh tanaga. Oh, jeung tatangga. Paingan maneh mah perang da jeung tatangga nya. Heeh, da itu ge negara tetangga meureunan itu oge, heeh. Ai maneh rek jeung tatangga, heeh, perang jeung mamawa eta. Perang teh maneh mah mamawa nu kitu atuh nya naon montong diajar perang atuh padahal ngarugikeun perang mah. Nya naon jeung tatangga teh parebut naon atuh make jeung rek perang jeung tatangga? Lin ek perang jeung tatangga ieu teh nitah pangnyeunkeun gagang parang. Iya teh itu teh parang teh geus tanaga dipake kalah hayo we gual-guil kalah kababayan. Naon? Gara-gara sasampayan. Aya sia mah. Montong jeung mamawa eta make perang mamawa eta nu jeung tetangga gagabah atuh angguran mah jeung tetangga masing silih, silih asa, silih asih, silih asuh lin ieu mah parebut sasampayan nyieun atuh sasampayan maneh teh kunaon kalah rek perang jeung tetangga parebut sasampayan. Geus entong make perang maneh teh nanaonan? Jeung jeung tong sok kudu kitu mamawa nu kitu. Lain nitah aya nanyakeun perang. Ieu teh nitah panggagagangeunkeun parang. Montong nu make nu kitu geus cilaka mah bahaya sia teh asup kana buian ke. Ieu mah raribut jeung rek perang teh mamawa nu kitu. Iya teh jang gagang parang. Ulah perang make eta maneh teh kumaha eta teh? Ulah make barang nu kitu rek perang jeung tong perang-perang angguran mah nyieun we. Parebut sasampayan we atuh gawe teh. Entong perang jeung ribut mah nu kitu kadeukeuan ah, kadeukeuan. Ieu lain ek perang ieu teh keukuh ieu tuh parang teh geus gagangan hese dikuel-kuel kalah beak tanaga meureun kalah mun jeung batu ngabuburu kalah kababayan aing teh. Parebut sasampayan jeung lah mentong jeung perang-perang. Nyieun engke sasampayan mah raribut perang maneh teh parebut sasampayan. Kaharti sasampayan da eta ninganan kana pakeanana mareuli hayo we mareuli sasampayan geus teu mahi oge. Aya pakean meuli wae aya sasampayan teu nyarieun teu da geus parebut sasampayannya. Heeh, dasar jelema zaman ayeuna mah kitu tah. Ieu mah rek perang ku ieu gagabah.